Hai guys, sekarang kita lagi berada di Desa Bojongsari. Buat kalian yang ingin desanya kita kunjungi boleh ya. Kita akan datang ke setiap desa yang ada di Tirtamulya. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Tonton sampai selesai ya videonya. Terima kasih. Tuh, iya, ngojek sepi, penumpang lengkap 5 penderitaan lah. Aduh, nyangget mah jomblo, udah menang duit, alah biraha, batur-batur orang ya, ngarasakeun penderitaan anu jelema leutik teh lah. Ari urang kos batur mah da kumanaeun. Oh, duitnya nih. Duit. Waduh. Duit eh. Tuh lumayan 2.000 oke. 1 juta kurang 2.000 ke angker mau main 1 juta iya. Angkernya 188.000 baru nan ah. Terus di kantongannya 2.000 lumayan. Rezeki, ieu mah rezeki asli, rezeki anjir. 2.000 ge. Manfaat pisan ieu mah geus. Rezeki, ieu mah rezeki asli, mah rezeki. Alhamdulillah ya Allah, rezeki. Amin ya Allah, rezeki deh. Ah, itu ya. Aduh, meni panas ieu nya. Aya ojek teh sih di dieu lah. Engga meni ampun teh. Meni panas ieu jadi ngelale atuh mami kieu keur cantik teh. Alah kumaha sih? Mang. Aya ojek teh, Mang. Siap. Apa nak? Maknya cuma itu terang. Bojongsari, sadesa Bojongsari mah mami sang cantikna. Belum kenal. Ayo. Gitu. Ini berat ieu, mami sih pakai ngambek gimana lah. Mau iya. Yuk. Bang cantik nak. Nya atuh sadesa Bojongsari mah teh aya deui mami nu pang cantikna pisan. Bener. Ini. Nang ba cilu ba oh no cilu ba keko itu
Cakep, cakep. Ciluk, bah. Ciluk, bah. Ih, si Abah juga ngegelo wae cengar-cengir we sorangan. Ari maneh jenong, nu teu ngarti we lemah keur mencintai. Deudeung pisan abah teh ka dieu ya. Masa si Abah mah stres ngomong we sorangan. Di telepon tadi angkat-angkat. Jadi apa itu datang ka dieu teh nya? Geus barareta ieu. Bete pisan ieu. Nugelo ditungguan. Tubuh nugelo. Sekali si A tetap selalu di hati. Oh yes, pokoknya mah. No, abah mah, dilung mah. Yes. Lagi atuh neng bogoh kunaon si kasih linglung. Meni kaseng serem pisan lah. Linglung deui. Bergetar apa teh si linglung mah. Bercanda. Kitanya bager, beunga, sampai satu eta kumisna Abah. Kumis dia asa kasinggung abah teh. Udah. Jadi inget ke indung maneh. Baheula pan keur hayang ka abah teh. Ini kasang serem kumis abah. Iya tah. Kumis abah. Jadi lu meleh atuh kumis abah mah, Neng. Maneh mah Doh, meujeuna ngopi jeung aja. Sedap ya. Coba Neng lah. Jeung kopi ya. Sedap jeung dia. Kelak. Si Purkon pan urang teh. Wah, ge. Pur. Coba kadila ya. Kadila. Nyawayana we, Pur. Pan mana teh digaji ku abah 15 juta sabulan tibang nyieun kopi wae mah praku. Sombong amat. Hati lempang tak tuh tinggalin praku kebongkar di tonggar mana teh menikah luas. Ya naon juragan? Kopi cobanya kopi. Sedap ngopi lagi. Naon juragan? Gitu teh ya, gitu. Kapal teh, kapal keduk. Oh, kapal keduk. Aing sudah digaji pan mana teh lah. Nuhun ya. Penganan sedap digan aja. Wayan tong dilo ngopi. Bagian juragan nya. Panas banget teh teh, golok digan aja. Juragan. Ngeunah cigana mah juragan. Pedek. Kopi mah meuni hayang wae pur mana. Coba tah, pang dipankeun. Lupa. Kita ambet tok panas teuing. Gas. Aduh. Salah juragan salah. Salah juragan no ieu. Oh iya. Sedap sedap pisan. Mantep. Buat apa? Kopi mahal. Semunang engke maneh mah. Bagianan itu teh kopina. Kopi jeung eta teh jeung gula diaduk pitong. Kopi pitong apal meureunna. Heeh. Kopi rakyat teh. Rakyat. Iya, Pur ya. Coba pangneangankeun maneh sa Desa Bojong Sari. Anu kira-kira bunghar, kaset, pos abah. Nya, saker pitaloneun si Jenong. Si Abah mah. Jeung we ngatu gan, da we ge ganteng sarua. Nya kiraku ka manehkeun Pur. Da kumisna ge eueuh. Apaan seneng mah apal teh bada indungna rasul mah teh kumisna kos abah tah. Mana memang anak kumis. Ngomong-ngomong si Mami can datang kene wae, ke si A kaburu datang Abah. Lah, nungguan we si AA, indung maneh mah biasa. Ngeborong, pan nyaho sorangan lah. Buat bayinya datang pasti ambaringkung. Bae nama tuh. Jigana teh syukur-syukur make mobil mewah. Rasana Ford si Japrot we lah ojek teh tah. Indung maneh mah pasti ambaringkung. Duit abah mah moal beak, Neng. Pakai belanja indung maneh mah. Bang belanja gitu-gitu wae mah. Sombong amat. Masih kena loba nu abah mah. Tenang we. Tah ieu
bumi mami teh yang tercantik terkaya di Bojong Sari teh. Bener ini ya. Tadi terkenal mami pokoknya nama di Bojong Sari. Turun dah. Papi, Neng, kemana nanya? Iya teh di Sarepi di bumi. Iya mami tos dongkap di pasar. Papi. Wih, mami. Kon, gunungan mana datang? Mami. Oh, terus belanja. Wih, mami neng. Itu. Ini ambaringkung. Wih, mami. Mami datang, mami pak. Potong boriku gak, belum maneh mah. Beak 15 juta mah teteh. Bol beak abang nya kawan ya. Mana mami? Itu gunungan mana? Oh, datang. Tuh. Hai mami. Halo mami. Tuh kon. Buru atuh aman bantuan mami bareurat aman atuh itu barang berharga. Buru. Mami buru berat aduh. Naon beli naon dia gluduk ya. Ieu segala rupiah tapi ieu Kon, barang-barang. gunungan mana meuli gluduk? Beak. Juragan teh. Istirahat. Oh, istirahat. Aduh capek pisan mami Oh, tapi. panas dah. Oh, eta ongkos kumaha ongkos ojek. Sudah mau balangsak deh wae. Ojek. Ongkos. Di mana? Di pasar. Di pasar ini jauh. Lah, meh. Tak bayar lah, coba naik ya. Duit teh ulah kade ulah 2002 deh hanan ke 2002 moal kana naon 2000. Tuh zaman enak mah. Coba neng, coba ya. Receh lah. Receh. Mau salah motor goreng di wae. Meh bayar. Gaduh, mami mah kudu seep ku balanjaan pi. Piraku itu anu di koper candak heula atuh pi gara buka. Entong meh lah nu di koper mah. Nyaa, pan loba. Iya we keula ya. Mana nya lah. Ya, teh jauh-jauh. Ya, teh jauh-jauh tah. Doanya motor. Wes pasti 2002 ya mah. Motor pan goreng juga ngojek. Ayeuna. Ya motor goreng. Make ieu teh motor nu naon teh nu ciek teh ya. Oh, set. Ngojek Penting mah di mana? Motor mah yang penting kan. Ya, teh mah geus nasib. Pasti 2002 ini mah. Aduh. Boho. Prot, japrot. Ih, dia. Poho ya. Eta pan abah teh boga si Jenong. Kunaon maksudna kumaha? Jenong teh pan gulis. Terus eta berjodokeun jeung si Lilung. Terus mah Gerido apa jeung si Lilung mah? Apa? Eta maneh kira-kira? Ate minat. oh nya jelas. Geulis ka Abah. Ih, nya anak abah mah tuh. Itu apa amborun? Daek. Nya mau tujuh. Bari jeung emang rada gorengan ieu nya. Peridoan ka ieu apa-apa. Ngora ieu kumaha ge asona teh. Ngobrol. Ngobrol. Itu. Kira-kira tuh abah piraku neng dijodohkeun ka tukang ojek. Nah, ada yang jodoh nama atau tukang ojek teh naonnya? Bener. Ngora ieu mah. Ngora, ipan mun ngora. Gitu kan kumis juga. Oh. Kenal sih. Kumis kenaon? Nya pan nyau serangan. Di jenong mapan rasa maka kumisan. Buat abah. Oh. Kayak ingu kumis segera obat kumis. Kayak meuli heula. Meuli kan itu. Mami mah teh satuju pi kasih tukang ojek mah naon atuh kecil eueuh duitan. Mami mah resep nage ka si Linglung we anu seueur duitna. Engke teh mami pan balanja tiap hari. Shopping tiap hari. Kitu hoyong mami mah. Naon tukang ojek? Naon. Itu caruana. Nyaprot. Oh, itu si Linglung Kumis duitan pisan. Itu pan keturunan karunya turunan mi. Turunan. Teh mah hayang boga anak kos itu. Iya ngomong-ngomong teh aran teh saha aran? Aran Asli. Asli. Oh. Kelvin Aliando. Waduh. Panggilan anak? Pipin. Duh. Nah, nunggunan anjir. Nunggunan di Nagor. Ngopot kaget. Urang abah ge sebol Kelvin Aliando.
Tuh coba ngarana oge ipin gitu mana pas gitu goreng patut arana oge komode duitna eueuhan coba keluarkeun dompet nami ningali Dompet. keluarkeun Ulah ngabirangkeun. Coba. Aya batu. Dompet. Tuh, 4.000 bah 2.000 tadi 2.000 bantu 4.000. Bencana ieu bergetar. Musibah tuh. 500 Ora, ampun. kalau turunan, aing ora mah. Turunan hebu. Anak abah kumaha? Ora, kemarin 4.000 sebarang ya. Mending ora mi. Ieu mah jeung duitna leutik ya ngora nya. Iya. Turunan mi hareupna masalahna. Bingung teu wae. satuju mami mah pokona mah teu satuju eueuh duitan mah kana naon duit 4.000 naon tadi tunang ke budak mah dipake jajan Ayeuna mi pos naon oge. Sugan ke mah hareupna bener jadi naon. Ke mah mau tekar. Nyapin bener. jadi leuwih sangsara meureun anak mami leuwih balangsak mun teuing Kan hitung-hitungnya semahun nih. Ambil hitungkeun mah sok. Oh, moal era emang ngaranna ke Kelvin nih, Kelvin Aliando. Geus moal kecewa banget pokoknya di daerah nongking, guys. Ih, Bung Abah neng mah Bung pokoknya mah tetep neng mah yang kalau kasih AA. Jadi tukang ojek. Ih, Bung pokoknya mah. Tung, karpet tung.